Beli handphone 4 juta wani jeung kaheureyan tapi can pernah jariah sagede 4 juta ka masjid. Betul? Boro-boro ka masjid 4 juta mayar mulu dan kitu lunas. Aya nu kitu. Moana jelemana. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Pertama, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat karunia utamina iman Islam. Urang muji kalayan ngucapkeun alhamdulillah. Salawat salam mugia ku Allah didugikeun ka Nabi nu agung, Nabi besar Muhammad, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba tabi'in. Mudah-mudahan urang di akhirat disyafaatan, ditulungan, dilebetkeun ka surga, dibarenkeun jeung Kangjeng Nabi urang. Amin ya rabbal al-mukarramun. Para kiai, tokoh agama, sepuh, biwah nu anom, ketua MUI dan jajaran, Bapak Camat atau mewakili Bapak Kepala Desa beserta rengrengan, para panitia penyelenggara, hadirin hadirat nu hadir urang ngadoa ku berkah muludan sing dibere panjang umur jeung ibadah, dibere jembarinti jeung ibadah, dibere anak incu turunan arah li ibadah, hati urang dibere cinta ke ahli ibadah. Mudah-mudahan maut urang husnul khotimah ya rabbal. Mining iuk mining gudang go, ibu mining nangtungnya, dasar awewe sayang kanu nangtung. Baginda Nabi diutus sebagai penutup para nabi. Ieu akidah itu teu bisa ditawar-tawar. Maka pentingna muludan selain ngawujudkeun cinta urang ka Nabi, ieu teh benteng akidah tentang kenabian. Anak-anak diajak kena muludan, kena wauheun ka Nabi akhir zaman. Ku sabab ku ari teh geus terlena ku kaheureyan, di lembur ngaji teu daek, ka jauh mondok teu betah lantaran budak beurang peuting isuk sore ngoprek-ngoprek. Betul. Ieu budak leutik jeung batur-baturna main FF, Mobile Legends. Ai suganta ibuna mah henteu, ai pas ka dapur ibuna keur ngagi tepet tiktokan. Dicopot ku abahna, maneh mame HP bae ka anakna, pas ditarik ku abahna, abahna main oray-orayan. Allah nu bisa lepas tina HP, sementara kaharep tantangan akidah semakin banyak, hadena aya muludan. Alhamdulillah. Jazakumullah, terima kasih urang teh ka para leluhur urang, para aulia, para ulama, para salihin anu telah menanamkan ka hati urang kacintaan lewat muludan. Lamun eueuh muludan lewat mana ieu teh ngawaukeun nabi jeung rasul ka anak jeung ka incu. Hei, wali-wali Allah muludan. Sultan Maulana Hasanuddin muludan, belah dituna Syekh Mansuruddin muludan,
Syekh Asnawi Cariin Muludan, Syekh Husain Carita Muludan, Syekh Abdul Karim Muludan, Abu Yacidahu Muludan, Aba Cilongok Muludan, Aba Kadumrak Muludan, Ciriang Muludan, laju urang ayeuna lamun cenah teu Muludan deuk tuturkeun saha. Betul? 2 tahun pre-Muludan gara-gara corona. Korobet ke si jalanan. Didina bobokan manusia poho ka Nabi poho ka Rasul sieun teh leuwih daripada ka Gusti Allah. Awewe sieun ka corona teu sieun ka Allah. Cak Allah, he nu ngaran awewe pake baju nu nutup aurat, mun teu ditutupan aurat disiksa. Teu sieun ka adab Allah. Tapi begitu datang corona, sieun ka corona, masker dipake, sumut di maskeran, sieun ka corona, ai sayangna diemeng-emeng. Diemeng, diemeng. Ayah begitu ayah. Sumut nama ke masker androkna pendek ayah. Berarti diemeng, diemeng. Allah. Ari urang diajarkan ku para solehin, para ulama, para aulia cinta ka Rasul supaya urang teh dipandang ku Allah. Sabab mun tanpa Rasulullah saha urang dipayeunan Allah. Leres tak? Bobo, ibu diajak ku para wali, para ulama, para solehin supaya iman bertambah selalu lewat periungan. Maka di Banten khususnya di mana bae aya acara pasti ngariung ngagali pondasi ngariung, nanjerkeun congsit ngariung, ngentek ngariung, ngesirompok ngariung, nikah ngariung, judatan nuju bulan lahiran merekaran anak nikah deui. Nah eta bu jelema nu ngomong tah. Nikah deui mah teu aneh-aneh. Ngari Rajaban ngariung, Muludan ngariung, di jerona aya ukhuwah, di jerona aya akidah, di jerona dikuatan tentang tauhid, tentang keyakinan. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan la ilaha illallah. Dina setiap riungan pasti dibaca kudu mimpin tawasul la ilaha illallah. Mantep akidah. Nuhun ka para guru-guru, urang doakeun guru-guru urang sing dieu sing sehat panjang umur, dibere jembar rezeki, urangna dibere daek ngaraji, ya Rabbal alamin. Mata hadirin rahimakumullah, sajawara-jawarana jawara Banten tetep bae manehna teh meunang bagian warisan anu diajarkeun ku para wali ngariung. Apa poe tajawara ka kiai kieu bae. Naon ngaranna? Beureup. Dan aing macana hewan ka kana kiai urang kitu ka. Usil ka urusan deung-deung. Ngadu kotok deung. Kotok aing nu diadukeun. Gapleh teu meunang, aing nu gapleh. Maling teu meunang, aing nu maling. Judi teu meunang, aing nu judi. Usil amat ka kiai da. Aing mah resep kana kiai, boro-boro daek ka kiai mah. Jawara teu daek. Jawara teu daek. Tapi isuk paketo anakna aya jodohna pati tajawara neankeun kiai alhamdulillah. Lantaran kiai mati loh dendam wal aya kiai dendam wal aya geuneuh jeung maleut moh di kiai mah alhamdulillah. Si jawara anakna deuk nikah geus sapopoe hewa ka kiai akhirna datang ka rombong kiai alhamdulillah. Dasar jawara teh nyaho akhlak kudu kumaha datang ka rombong kiai manehna mawa jinjingan kacang panjang tapi bara kumpul kacang panjang aja oleh jawara tu uyuhan teh datang ke rombong kiai. Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Kiai ngintip pula anak kaca. Syeta. Cak Kiai waduh diklik gue gitu nih. Begitu kuluk salam Kiai geus pikiran nu lain-lain. Si jawara ge nyesuaikeun pakaian. Biasa tara make kopiah, minjem kopiah nu dulurna. Ai huluna nomor 6, kopiah nomor 8. Akhirna matana leungit kabeh katutupan. Datang ka rombong Kiai Cak Kiai aya naon nubruk ka Kiai ceurik. Hampura. Kayak Cak Kiai kumaha tadi dia cerita buku-buku. Ieu mah cenah kieu bae Kiai. Kula mah di hampura, digoro-gorokeun, bohong teuteun. Aya naon? Hayu urang dah heula. Kiaina kabeneran deh. Tah. Ya jangan ku Kiai lantaran izin tungkul bae di hareupeun Kiai tungkulna rosa teuing kan kopiahna longgar. Akhirna kopiah karagak kana sayur Kiai. Duh, Cak Kiai nasi bae. Tilok ngaji kana aing ieu budak dijelahan teh. Tilok datang kana aing sakali datang ngancurkeun sayur aing. Beureum sayur Kiai ku kopiah Jawa. Cak Kiai kopiahnya diangkat, langsung diangkat kemana, langsung dipakai blak atau soun bihun ngaracak. Tapi Kiai mah teu marah, alhamdulillah. Jak jawara teh aduh hampura Kiai teu kudu menta geus dihampura. Aya naon ieu? Deuk nidrahkeun sinek. Laju hayang dihadiran. Oh gitu, mohon. Ieu nikah teh Kiai mungguh namanya mudah-mudahan kegagalan sebab si Neng geus 2 kali dilamar teh jadi bae. Pertama ku tukang ragaji batal. Kedua dilamar kamari ku tukang tahu bulan teu ditampi. Pan kunaon? Anak kula bisa digoreng dadakan. Ieu mah alhamdulillah ku Allah dipareng jeung ieu jodona Kiai panghadirankeun hayang ngariung insyaallah Cak Kiai. Allahu Akbar. Warisan para wali, para ulama, para sholihin di tanah Banten Jawara tetap wayah nikahkeun anak mah Kiai dipanggil datang ke tempat Jawara dirinya aya liungan di liungan dibaca la ilaha illallah oh la ilaha illallah. Indahnya ajaran yang dulu diwariskan oleh ulama-ulama yang ikhlas. Mata ieu muludan ge warisan baheula Imamuna Syafi'i muludan baheula hadir rahimakumullah Syekh Junaidil Baghdadi muludan Ma'ruf Al-Qurhi muludan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani muludan terus datang ayeuna muludan terus berjalan muncul di YouTube muncul di medsos jelema karasep jenggotna baragus Arabna paraseh Quran ge harapal tapi ngulah-ngulah muludan tuturkeun taulah ulah sebab manehna ge geus wanian nantangan Imam Syafi'i secara tidak langsung. Imam Syafi'i muludan, Syekh Nawawi Tanara muludan, Syekh Mansur muludan, Syekh Asnawi muludan, aya eta jelema kamari sore teu numut muludan, ngomongna beunang muludan, ngomongna haram muludan, ngomongna bid'ah muludan. Ulah didenge kajen pasehat ge jeung Kiai lembur bae urang mah muludan salamet akidah Ahlus Sunnah wal Ari muludan ulah cenah marhaba cenah ulah nanaonan eta Rasulullah hari lahirna dikitu-kitu teu kudu cak Wahabi teu kudu cak Muhammadiyah ari ulang hari lahirna Rasulullah teu meunang diramerah ning kumanana diulah urang maca sholawat teu meunang kumanana marhaba. Giliran anakna ulang tahun eta jelema ulang tahunna anak geblek amat eta jelema ulang tahun boga Yahudi kunaon dipake ku manehna sementara ngagungkeun Kangjeng Nabi diulah-ulah ku manehna. Aya urang juhud nu sok ulang tahunan anak aya
muana jelema. Kadang-kadang mau dipikiran nu sok ulang tahunan anak mah kos rada kurang. Lantaran coba perhatikan dina ulang tahun sok nyonget lilin dibeli geus aya disenget geus huruf cager tah teu jelema. Lilin dibeli geus aya geus huruf cak urang endek ditiup mah nampur disenget. Kan tuh waras tak? Ya coba bikin lilin dibeli geus aya geus huruf aju geus bareng hore. Pada eta tos edan di pasar kos gitu. Balon dibeli, pita dipasang, makolot di telepon, titah hadiran ulang tahun tinju, makolot titah niup lilin, ditiup lilin ku makolot lain bareng buntu mentah. Bari happy birthday to you. Eta nu ulah ge eta. Eta teh baju Yahudi dulu orang Yahud moal mata kurangan kasih sayang orang tua ke anak teu diulang tahunan. Teu perlu ulang tahun, teu perlu happy birthday to you. Bahkan eta anu haram sebab eta tasabuh jeung kelakuan Yahudi. Naudzubillah. Urang mah agung ke dia Nabi salam. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat alaika asyraqal alaina disebut kurang anu loba dosa, tapi lantaran Allah ningali kagungan Rasulullah, salam jeung salawat nu dibaca didugikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Sampai-sampai seorang ulama Syekh Busiri ngarang burdah, dina burdah di situ ada madda'athum nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtahim. Tinggalkan ku anjeun heuh, tinggalkan madda'athum nasara fi nabiyihim, apa yang orang Nasrani puji kepada nabinya. Nabi Isa dipuji berlebihan, dianggap Nabi Isa atau Yesus anak Allah. Tinggalkan Allah mah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu
yahul. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ai kunaon eta cenah dianggap Yesus teh anak pangeran, dianggap anak Tuhan dengan dari Siti Maryam tidak punya suami, lalu dinisbatkan dinobatkan kisah anak Tuhan. Lamun cenah permasalahan teu boga salaki dianggap anak Tuhan. Allah bagi pada tangge. Di Tangerang atuh deui. Lamun dengan dalih anak Tuhan karena Maryam tidak bersuami lalu melahirkan kudu nalwi pangeran dan Nabi Adam, sebab Nabi Adam teh abahan teh indungan. Nyimpang Nasrani, Kristen nyimpang ngomongna kieu cenah go. Pakai tante. Cak Nasrani pangeran ayat 3, Tuhan ibu, Tuhan bapak, Tuhan anak. Ai kitu mah pangeran buka besan. Tinggalkan ulah gitu. Wahkum bima syi'ta fi madan wa taqim. Ya sok mulut aku ke Rasul berjanji baca Simtuduran juga boleh, dia ulami boleh, Maulid tiba boleh, Maulid azab boleh, Asromal boleh, Tola al-Badru alaina boleh. Wabeh anu diwariskan ku para ulama itu bukan hal yang sembarangan. Marhaba Tola al-Badru Asromal eta kabeh warisan nu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Alhamdulillah. 2 tahun orang premuda barang ayeuna alhamdulillah di Juhud Pohar masjid geus berubah alhamdulillah. Ayeuna mah mewah, panggungna luar biasa. Di luhur para sesepuh hapunten di pengkerang aya kursi kajeun nu ngadiukan. Mejana aya taplakan. Nanti aya taplakan ge aya cai doang kue. Bagi aku tidak masalah. Yang penting kurang kabehan menang berkah mulut. Amin. Ibu-ibu nu berperan utama sanajan bapak-bapak capek, ibu lebih capek muludan. Benar Bu? Masa ibu-ibu anu nyango, ibu-ibu goreng lauk, ibu-ibu kukusan lauk, ibu-ibu ngeloba hutang, ibu-ibu ngaku. Ieu punten imanya di Tangerang mah sok aya nu disebut juhud. Juhud teh juragan hutang. Di Tangerang mah. Dan eta sae ya, kita mesti juhud dina juragan hutang. Horeng di dieu mah zuhud merenya. Zuhud teh meureun hartana geus eueuh duniaan. Ya kos ibu-ibu balalageun kabehan amin Bu. Amin. Hararade saroleha walalage katempo diri mah eueuh nu teu soleha wabeh nu hadir di dieu awewe soleha doang heuh hamina mah. Ieu mulut ibu-ibu capek Bu, capek kajeun jeung menangkeun syafaat di akhirat. Amin. Teuing bapak-bapak capek jeung menangkeun syafaat di akhirat. Amin. Di dunia panas bisa nyiar tuduk, panas bisa make payung, panas bisa minta tulung, tapi di padang mahsyar panas dek minta tulung ka saha lamun lain syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Urang digiring di mahsyar sataranjang, lalaki sataranjang, awewe ceng sataranjang di padang mahsyar. Dan pemuda mantap aing dek nempokeun si Andin. Aya nu ngomong aing dek nempokeun Dewi Persik. Aing dek nempokeun Syahrini doang kumaha tah Syahrini sawahna. Pikiran ayeuna kadinya ieu Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah. Pernah beliau pun bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, lamun manusia di padang mahsyar taranjang lalaki taranjang awewe kumaha geus seuing deuleu? Cakannya Rasul, Aisyah poe eta ku pakewuhna kiamat boro-boro manusia ingat ka urusan eta, mikiran awak geus teu kapikiran kana naon.
Oh. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Poe kiamat mah anak pemikiran kolot pemikiran anak sahabat jeung sahabat geus masing-masing bae. Kuari mah di dunia anak diais diapung-apung, anak caha buku anak dia. Di dunia mah sahabat jeung kerabat TCS akrab babarengan bahkan boga grup WA sakala. Aya grupna bakul ejo tukang dahar malulueusina. Aya grupna tim berburu nyolatkeun santri grupna eusina. Aya di tim sukses calon kepala desa, aya deui tim ieu jeung tim itu solid eta di grup WA. Komo ini ge boga grup WA, grup royot rombongan para reot. Bubar grup WA, geus eueuh WA-an eueuh. Yo. Kumaha urang lamun tanpa syafaat Rasul rek nyebrang na jembatan Siratal Mustaqim ngandelkeun kapal kos kieu nu sok leumpang ka tempat maksiat, ngandelkeun awak kos kieu anu sok pinuh ku maksiat, ngandelkeun amal urang anu amal urang teh jauh daripada kesempurnaan. Sok hayo jom saha jelema di antara urang paling nu ngarasa bener salatna, jom saha nu ngarasa paling sah salatna, jom saha nu ngarasa yakin diterima salatna. Asa-asana urang teh dulur salat urang mah kamoplase awak hungkulnya hareup mulon sajadahna bagus minyakna seungit laju urangnya hareup mulon takbir sagala Fatihah sagala ruku sagala sujud. Tapi kadang-kadang Allah teu hadir di kalbu urang, Allah teu hadir di hati urang. Pak Bo elek bae bae menyang Bo Pak tetep menang awewe Bo emang cerewet bener nama awewenya. Eta coba salat urang yang ngarep meulon sampai di khusyuk-khusyukeun kitu teh khusyuk salat urang. Takbiratul ihram sampai tiba was-was ka urang ku sabab hayang hadir hayang beunang takos dutarun tadi dimulai takbir geus kurang di pikiran aya nu sampai ka was-was meong lompatan meong usalli hayang beunang usalli fardal wajib usalli wajib usalli fardal maghribi fardal usalli paling baik dari depan usalli fardal maghribi salasa Allahu Akbar. Aya nu kitu bisi leupas ku eta kos newak bae Allahu Akbar. Usalli fardal usalli bareng manehna uluk salam teh nyieup jamaah hidiyah nya hate teh lantaran loba goplah ka Allah was-was nu timbul hayang amat dimulai takbir sampai salam khusyuk tapi tilok beunang kurang bener Bu aya nu kieu ya Allah ngejeblak ku di hareup jamaah aya loba ekspresi takbiratul ihram mangkakeun aya nu kieu Allahu Akbar. Mun listrik enek kasetun da budak. Rupa-rupa aya nu kieu ya. Allahu Akbar. Aya nu kitu aya. Ya Allah. Malah aya nu Allah nage bum sabaraha harta gua hayang hadir hate. Allah
eta hate Allah leungit Allah urusan numpun nominan di kolbu urang teh urusan dunia dagang kabawa salat dagangan Allah geser jabatan sengit eta jabatan kabawa kana dagang leungit Gusti Allah ganti ku jabatan urusan rumah tangga ibu-ibu takbir eta kabeh aya di jero kolbu urang nyiaran coet deuk nyambel mana budak coet eueuh mana tere maghrib jajal salat asar Allahu Akbar orang keren mah dijung si Ijah banget si Ijah dari sholat ayat sholat saha eta jawab sholat saha eta sholat urang kabehan sih sholat saha eta nu kitu sholat tu bisa jalamatkeun dina jembatan Siratal Mustaqim no wah Haji Muthalib bisa nyabrang bisa ke surga lain pintu sholat baik pada surga teh ayo bagus sodako pintu sodako mana sodako urang meuli handphone 4 juta wani jeung kaheureyan tapi can pernah jariah sagede 4 juta ka masjid betul boro-boro ka masjid 4 juta mayar mulu dan kitu lunas aya nu kitu moana jelemana lamun urang miara panyakit nu aya di hate ngaran buhlu penyakit pelit tersiksa nu pelit ku dirina coba ibu-ibu lamun aya nu mentaan jariah dina kardus jeung masjid jeung majelis jeung pesantren di kantong aya duit 100.000 50.000 20.000 10.000 5.000 2.000 kira-kira nu bakal keluar sabaraha 2.000 hoi nu beda sabaraha 2.000 salah dengit henteu ieu kula sabaraha 2.000 coba bener sabaraha 2.000 itu tuh amat ya itu sabaraha keluar 2.000 ya ampun ini ngomong 2.000 jangan penting ikhlas sampai basuh minggu cidukan nu penting ikhlas hayang ka surga meuli pulsa ke 2.000 teu bisa telepon paket muter bae hayang ka surga 2.000 muter mengkol kana raga inna lillahi wa inna ilaihi dan kuarima kabeh dah handphone tembung ben jadul kan jadul mah ala kadar jam komunikasi telepon urang pejabat lain pengusaha lain laju pembisnis lain pedagang lain kunaon atuh hayang boga handphone kos politik ahli politik boga kepentingan politik pemimpin boga kepentingan urusan yang nu dipimpin beureun HP-na 4 juta 5 juta munasabah ai urang di lembur bae kudu kabawa-bawa beli handphone 4 juta ai parentah Allah setiap tanggal 10 bulan haji kemudian dilanjutkan ku poe tasyrik nyaeta korban hukumna sunnatun muakkadatun sunnah muakkadah handphone 5 juta wani meuli jeung kaheureyan dunia tapi korban can pernah padahal eta anu bakal jadi kendaraan di akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabaraha nu dikeluarkeun? 2.000. Lain 2.000 kenapa? Eta korban jeung kendaraan di akhirat teu kapikiran. Handphone aya anyar ganti deui, motor aya anyar ganti deui. Aya kendaraan jeung di akhirat geus dibeuli tah can pernah korban umur geus 50 tahun, duit geus aya tapi penyakit nu ngancing di hati, penyakit hubbud dunya, hubbul mal, hubbul riasa, hubbul jah, kemudian bukhlu. Eta urang ongkoh nu bakal ke akhirat butuh penyelamat ongkoh di akhirat diberi kendaraan ku Allah korban di akhirat tetapi pikiran ngomongna aing teu mampu korban padahal ibu-ibu di leungeun aya nu meulit naon ngaranna gelang ibu-ibu di leungeunna aya nu meulit naon ngaranna gelang laju di ramona aya nu koneng-koneng naon ngaranna cincin laju di beuheungna aya naon ngaranna
tongkorong laju dicelin aya naon aya naon tergantung koneng ka hejo tapi itu mampu eta korban itu bu berarti kudu diurusan dia penyakit di hati teh geus begitu ngantek moal aya di klinik moal obatna moal aya di rumah sakit moal obatna di apotek di farmasi obatna di majlis taklim zikir maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad ka Kangjeng Nabi Muhammad ke ibu-ibu bapak-bapak kalorban urang nu gede embe ku saurang sapi kutujuhan kebo kutujuhan embena gagah kebona nu gagah ke itu kendaraan ngejogrok gagah Fortuner Pajero Hammer ulah embe marepek pakai korban embe ngising bae pakai korban ke di akhirat kendaraanna odong-odong geura korban geura ka masjid jariah geura pikiran akhirat geura dandanan hate ulang dandanan awak bae berang penting bapak-bapak mungkin kurang teu sabaraha ibu-ibu dandanan luar biasa meuli pensil halis diserut make serutan anak jeung sakola anak bersakola serutan eueuh kapanggih di pensil halis mana pajar eta pensil anakna dibawa ke sekolahan sakuruna dek kok ini pensilnya pensil apa ini tahu nih mama laju pamajikan mana nyiaran pensil nanya ke salakina tah panggil pensil tuh ya dancokan ku salakina pensil parati ngagaris kayu teh nu beureum mining eta awe engke make lot ditarik gitu disipah halis bae di dangdanan nu asli dikerok diganti make pensil anu anyar siap dihapus deh congon lancip deh bisi nyocok karena pipi salah gaya ganti deh gede-gede tindak dong barang saya ini halis bae 10 menit encan pipi encan make nanaon awe mah ibu-ibu nu geus kolot geus ulah mikiran dandan ulah dadangdanan sakalidik ulah dadangdanan ibu-ibu nu geus salat ulah sok mikiran make up ulah sok mikiran make up ulah sok make upan bener rumah bener nunggu sekolah istiqomah di imah ulah sok lelempangan ulah sok jalan-jalan istiqomah di imah pipi guys balur baik kunci wudu kena heran datang ke masyar nganterkeun ka surga guys tadi ge ibu mah guys teu kudu mikiran make up makana teu kudu meme apa ayo mimik oh mimik apa oh salapan imalah ieu mah jadi lamun cak ibu-ibu haji pelari eta mah boga awewe ieu mah paker ngaji eta mah dandan mah boga awewe ieu mah pan kurang terhayang dipindahkeun perasaan jeung gaya tina dunia kana akhirat coba meser make up sabar 100.000 tuh 300.000 make up 300.000 make up nunggu sekolah hemat duit sebab di make up kan ge kulit geus teu nyambung make up ka lor kulit kalandeung pokona mah nunggu sekolah ini ulah make make up sanajan mahal make up na tetep moal nyambung dipake doang dodol supahan geus bining make upan kuburan tah nu pake meli make up teh eundeun ka masjid jariahkeun ka pasantren urang asup ka kuburan geus tungguan eta duit anu tadi jeung beli make up pake meuli semen tempelkeun ka masjid leuwih manfaat jeung di akhirat amin ya robbal ya robbal kita kali ulah dadang-danan kitu ngomong nanya teu kudu nu tadi teh nya teu kudunya ulah dadang-danan geus dandanan hate lobakeun la ilaha illallah la
Adena aya muludan lantaran muludan ieu urang nyebut ngaran Kangjeng Rasul, nyebut ngaran Allah, nyebut ngaran kekasih Allah, yakin cahaya Rasul bakal turun. Bahkan hadirin, lamun ikhlas nu muludana, lamun ikhlas nu hadirna, lamun bener urang muludanana, maka cahaya Rasul tidak sekedar cahayana bakal hadir datang jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Bau kotor. Aduh, masya Allah. Sengit amat. Obong-obong lah make make up deh. Udah datang bau kotor. Dasar mah urang kabehan loba dosa. Laju ayeuna urang nu sering elingan ke mingkin jero tina urusan dosa. Poho ka Allah lantaran ku kaheureuyan alam dunya. Kamari ibu-ibu ngadenge aya nu pesawat ngajedur di Tangerang itu aya kan. Coba kumaha tah maot ngadadak mun can kaburu ibadah. Di dunia teu boga beas menta ka kolot, di kuburan teu boga amal teu menta ka saha. Pak. Uy. Pae. Tabe bakal. Pae. Eta nu naik pesawat sarehat teu? Cager teu? Loba duit teu? Moal naik pesawat teu boga duit mah. Kuari nu naik pesawat tidak segera punya tiket, didiukeun, tarang didorong, irung dicolok, ngaranna Sueb. Hampura Sueb. Jadi dokter kuari sakola luhur-luhur kuliah ke luar negeri ngandek nyaran leho deng-dengan hukum. Sueb. Colok irung aya leho heutik dan tik. Oh, non reaktif. Ya irung urang dicolokan. Laju urang lumayan. Urang nu dicolok urang lumayan. Di mana ge nu mayar mah no? Iya, sok berarti. Beres di swab naik hasilnya non reaktif berarti ke COVID cenah naik pilot naik pramugari pertama naik pilot laju pramugari gadulis budak lalenjang teh lalenjang lempang lagi baragus ulun megang pramugari mau mun pramugari kan atuh beak koper di dia pakan rapi lempang mulus kulitna sopan pakaianana androk pramugari sampai ka dieu ngan beulahna digigit sampai ka tungir sabudak siap kepikiran urang menempon naik pilot pramugari tinggal penumpang di ruang tunggu panggil kooperator mohon perhatian kepada seluruh penumpang Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan E70757070 Ocean Korea harap segera menaiki pesawat lewat pintu 700. Oh, di Gunung Karang pintu. Hai penumpang dengan kandung para raih malah video call jam keluarga sampai dadah aku mau pae entar teu nyahoan manehna teu pae amun nyahoan teu pae naik kapal mah moal lamun nyahoan teu pae moal naik kapal mah naik ka luhur horeng Allah geus marentakeun malakal maut titah nungguan di Pulau Seribu di atas kepulauan Pulau Seribu tepatna di Pulau Lahancang eta malaikat Israil jeung bala tentarana kumpul nungguan eta pesawat deung aya paeh berjamaah imamna pilot ya. Naik kapal kaget ibu
Kurang kaget atuh ngomong naik. Dicari kotak hitam, dicari kotak hitam. Apa penyebab kematian? Atuh malaikat nyabut. Wae kabeh pilot eueuh, pramugari teu desa, penumpang bludes kabeh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menang saminggu nelayan di dinya nyiar laut menang ramo. Menang bitis, anu menang ceuli. Aju laukna dibawa dijual ke pasar Pandeglang. Eta pesawat ajur sakapal ninggal kabeh teu boga rencana jeung teu nyaho manehna bakal maut. Laju salamet tante tergantung si jelema anu naik. Lamun hatena qalbuna ta'alluq ka Allah ajur salamet. Jelema Islam deuk naik pesawat bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ajur awakna salamet mautna sabab hatena ta'alluq ka Gusti Allah. Ari eta urang Kristen pae dina kakafiran oh hak asup ka surga. Ngadoa lagi kepada Tuhan Bapa di surga. Emang Tuhan aya bapaan? Aya orang Hindu ngadoa di pesawat Om Santi Santi. Ini Santi Om. Pae cilaka, Kristen cilaka, Hindu cilaka, Buddha cilaka, Konghucu cilaka. Kenapa? Sebab manehna teu boga la ilaha illallah. Pang zolim-zolimna jalma nu teu mangerankeun Gusti Allah. Kufur kafir jalma nu teu mangerankeun ka Gusti Allah. Nang nyiptakeun Allah, diparapan dirijian ku Allah, diberi fasilitas hirup ku Allah, ai kunang mangerankeun lain ka Allah. Mata kurang ayeuna muludan geura benahan lihat Rasulullah bagaimana kecintaannya kepada kita umatnya. Lihat Rasulullah bagaimana kemuliaan dan bedanya Rasul dengan manusia pada umumnya. Lihat Rasulullah lamun disebut manakib para wali bagi turun rahmat komo urang nyebutkeun manakib biografi hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hamil kan? Pernah hamil? Ngalahir pernah? Nyerit teu? Kunaon rendah bae? Teu bisa jawab. Bapana cak ibu-ibu, heeh, kami mah awewe memang gitu kudratna hamil ngalahir. Awewe ngalahir. Laju awewe macana lah sapir awewe. Kurang itu atuh kieu bae kami mangalayanan salaki ku Allah dikersakeun hamil alhamdulillah keur teu merencan ditakdirkeun ku Gusti Allah. Laju ngalahir jadi lain jadi penyakit sarebu jadi hiji. Bener Bu? Ti isuk meletuk geus ngoyor bae cai pamogus. Kaluar na tacan. Ti magrib pules sampai subuh can keluar. Mitoha anu nungguan awewe nu hiji nunggu sekolot kurang deuleu matana kurang minyak lampuna lampu tempel. Ya Allah cek mitoana terus heutik deui heujeutkeun tah kaluar koneng ku hese-hesena ngalahir dimbal teh diheujeutkeun teh aduh mah nyeri adatna geulis awewe masing sobat mun mah cenah kula moal hirup deui hirup ieu kula paetan can aguncan ku aya jeung ngomong paetan geus sabar-sabar bismillah bae istighfar bae eling ka Allah mohon mah hayu patir gedek merean bere bae bere purubaraha deui jadi bere tapi teu deui kaluar kumaha ieu mah ulah kumaha sabar bae sobat istirahat geura-geura teh heutik teh entar kaluar teh katempuan teh incung mah bungna goblok aman teh bukan tah bukorok orang bung ngalahir dikaluarkeun ku Gusti Allah lain ibu nu ngaluarkeun apa summas sabila yassara Allah ngagampangkeun jalan keluar make rasio moal keluar jalan jeung sirah gedean sirah begitu dikaluarkeun alhamdulillah senyum ibuna leungit nyerina lantaran kagantian ku bahagia bayi anu mungkin tapi sanajan kitu ge tetep bae teu bisa dibohongan
tas keluar orok palawangan barado segede-gede cecenet kudu marut jahe nari supang dibobol diu kudu ngajojor bae teu menang miring mun miring kena menyon boga kasur nang babawaan kasur cap gajah hook digulungkeun handap manggeus palupuh bae kajeng sama pandan sama nangis barolong nu penting kasur amat kasur geus anteng dirinya aman teu kotoran kajeun bol makna hidis ge zaman hareta zaman hese nyeri ngalahir Rasulullah tidak membuat sakit kepada ibundanya ketika dikandung ibunda Aminah perutnya biasa ketika melahirkan ibunda Aminah tidak merasa sakit turun Asia istri Fir'aun kafir Fir'aun Asia menyembunyikan keimanan kepada Musa dan Harun Nabi Isa memiliki bunda Maryam wanita suci yang tidak pernah dijamah oleh laki-laki ketika Rasulullah dilahirkan diturunkan oleh Allah mendampingi Aminah bidadari turun malaikat turun bahkan hadirin rahimakumullah ketika Rasulullah dilahirkan simbol-simbol hancurnya kemusyrikan kemunafikan kekufuran di Persia Iran ayat sana disembah bareng Raja Abraha di jalan di Payahan kumanuk Ababil berhala-berhala diseling betulot 300 kurang lebih ajur ngadadak eta teh ku hebatna ketika dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad patah ka pemuda-pemuda ceng sing ade ulah poho kana berjanji euy ulah poho kana berjanji ulah sampai ayah pengalaman kos pengalaman simkuring ibu Haji Pudolim pernah diundang muludan ke gunung parkir mobil kalau kasih pengajian hampir 2 jam naik motor waktu segede-gede hulu ngajemput satu orang gunung begitu turun di mobil mana yang siap hayu naik tak boleh satu hayu naik motor, kurang setengah jam nanya, hai di mana? Caket di payun, tenang. Aku tenang, hai dengan caket, nyengso di caket. Nyengso tuh kawawa aja. Naik ke gunung, waktu motor meledak gunung, pakai rantai tiap bana. Ya Allah, begitu datang ke tempat mulu dan kita nyeri lengit, alhamdulillah. Nyeri lengit, nyeri. Capek lengit, capek. Pegel, kurang gitu nempo dulur loba di gunung anu mulu dan bunga hati meriah tendana jamuan anak sagalana ngen ayah hanjakal hiji hanjakalna numora teh nu tampil di dieu mah numora tampil eta mah kabeh aki-aki aya nu tawasul jeung doa aki-aki mah pas ieu mah kabeh MC aki-aki nu tawasul aki-aki nu macarawih aki-aki nu marhaba aki-aki nu ngadoa aki-aki nu caramah aki-aki iya nu caramah aki-aki mah iya nu caramah mah cek aku mau begitu sama aku lain itu udah tak aki-aki lain nomornya lu siap jadi pengganti tawasul guys lagi macarawi Allahumma sholli wa sallim wa barik ngalaih ngalayahan segala yang terakhir tuhusu ben tuhusu ilu marhaba dan tuhusu laju nunarik marhaba mana nagari boleh jalan di tiang tenda Wajaya Anjali Qalbi Wajaya Anjali Qalbi Waspiran Juna Konai Nanggiskin suarana uring beres marhaba ngadoa tak kena bener mana ngap-ngapan urut narik marhaba gecan leungit ngadoa aku tepungku kadang-kadang awalin akhirin awalin akhirin Muhammad Hajar
Mamat hajat. Hajat naon si Mamat? Mamat hajat. Afat Mamat hajat. Akfal goyot. Kan doang rambutan yang goyot taruh. Giliran bicara mah pan terakhir atau mik barasa kuciduh. Ainu orang amanat ieu bae. Kuari teh poho masjid tempat mulia baheula sieun saha nu ngomong urusan dunia di masjid anu ngagebek awak. Kuari lain urusan dunia di jero masjid video call. Betul? Betul. Imam pohoan ngantongan HP ke masjid dan sholat pohoan teu diparuman HP-na. Aya nu ngabel raguna juragan empang. Kacau. Teu saeutik kasus anyar khotib keur khotbah ngantongan handphone pohoan teu dipaehan. Aya nu ngabel laguna manuk dadayu. Ieu kuari poho mah ka masjid totalitas HP jeung Gusti Allah. Di handphone kan urusan makhluk, pejabat jeung baris pejabat, pekerja jeung baris pekerja, budak jeung baris budak. Dedeun heula dirompok ka masjid mah HP-na ulah dibawa, tasbih jeung siwak nu dibawa, minyak seungit nu dibawa, nu dipake. Eta perintah agama. Kuari mah poho teu bisa leupas di HP. Padahal geus di nyekel HP, padahal pas dibuka buukna doang soun. Abdi-abdi poho make Android, muka YouTube, boga Twitter, boga Instagram, poho kana tasbih, poho kana ataka, poho kana dalail, poho kana berjanji. Berhasillah Yahudi menina bobokan kita umat Islam dari hal-hal anu bisa nyieun hate urang deukeut ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang dibere panjang umur, dibere daek ibadah, anak-anak urang kabehan darek malah santren, urangna dibere gampang milik jeung modal santren. Lanjut. Kieu boya. Urang maot anak berhasil. Caan urang. Amin ya. Amin. Bener ya. Amin. Sekali deh ya. Latihan tarawih. Aya anak berhasil, apakah nu ieuna aya kenongan? Belum tentu. Apakah yang punya di sini bintang? Dari mulai bintang 1 sampai Red Bull bintang 7? Lain eta. Apakah anak yang punya jabatan tertinggi? Bukan. Anak nu berhasil itu walaupun dia tidak punya jabatan, tapi dia mengenal Allah dengan menjalankan syariatnya. Itu anak yang berhasil. Dan orang tua itu orang tua yang berhasil mendidik anak. Kuliah ke Australia anaknya, berangkat ke Amerika anaknya, kuliah ke Belanda, tapi terlalu ke Allah, gagal kolot mendidik anak. Sholat tuh beres, baca Quran acak-acakan, gelar pengen beres. Nanti adik harus kejar cita-cita. S1 selesai, S2, abah masih punya tanah, jual buat S2. S2 selesai, S3, aku sampai tararis anak kalau batain S. Nggak beres gelar, SH sarjana hukum, SIP sarjana ilmu pemerintahan, SOS pembersih lantai. Ai pasuku kieu rukuna Allah Akbar. Atawa kieu di dia deuleuh-deuleuhna Allah Akbar. Laju pas tahiyat deungeunna teh lain kos urang, doa kunut teu nyaho, tahlil teu wau, mulut teu wau. Gagal orang tua ngadidik anak walaupun bukan gelar, boga gaji gede, lamun eta anak teu wau ka Gusti Allah. Kamu tinggi jabatannya, bagus orangnya, berprestasi, laju ibadah hebat, berhasil. Terbuka jabatan, terbuka gaji, tapi wau ka Allah berhasil. Mantap pesantren ke anaknya. Hei santri mulai sedih. Jadi santri pasti bahagia dunia akhirat. Amin. Hei neng parawan. Olah sok ngarendahkeun ka santri, cintailah dia sepenuh hati. Kalau kau mencintai seorang laki-laki karena ketampanan, suatu saat akan datang kepeotan. Cintamu akan sirna di kandas di tengah jalan.
Kalau kau mencintai laki-laki karena uang, di saat krisis tengah jawab, nah itu diharapkan. Tapi lamun mencintai seorang santri karena Allah, kau akan bahagia selama-lamanya. Karena yang merasakan kebahagiaan adanya santri bukan orang yang hidup saja, termasuk mayit bungahan ayah santri. Sebab santri ayah mayit bungahan jelas. Itulah simbiosis saling menguntungkan. Lamun lain santri menyalakan saha yuk. Bener tak? Jawaran hewan ke santri mun pae pasti disolatkeun ku santri. Moal ku jawara deui. Jawara diurusan ku jawara dibungkus make jaket Yamaha. Jadi betul ngomong helmnya bro, pakai helm. Gue ini ngomong ini SNK sekalian. Mau liburan ya polisi. Teberes. Aju nyolatkeun we takbir ka tilu jawara Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baturan pan dia mah make doa eta dia teh nyawa dia main bae negeri nangising bae santri hebat Indonesia mau menang oleh santri betul ingat sejarah 10 November resolusi jihad dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang maju berada terdepan adalah santri. Andaikan Inggris tidak berhadapan dengan santri, niscaya Surabaya akan jatuh ke tangan Inggris. Tapi santri yang maju, Jenderal Malabi, jenderal ternama, ditembak dari jarak dekat oleh siapa? Santri. Tewanian duduk dengan ke Jenderal Malabi, tapi santri dor paeh Jenderal Malabi sangat memalukan di kalangan militer Inggris. Seorang jenderal paeh kudu make samping teu sajalan-jalan aja. Hebat santri, manusia unik yang tidak pernah mengalah lelah. Jam seberapa ayatnya santri? Oh waktu nonton kopi beda di Bali sampai ke hari itu sehat, kopi mah sehat, ngopi sabungkus China samuk gede, penting hidup kebersamaan. Dahar sanampan babarengan lengan umpama bae aya. Nunggus nyenang aya. Nunggus goreng aya. Lamun jelema teu paham ka dunia santri pasti itu jorok, itu banyak penyakit. Diam Anda karena Anda baru sebatas penelitian, kami santri sudah sampai ke tingkat keyakinan. Moal paham lamun can asup ka jero dunia santri betul. Di hotel nikmat. Bagi santri kenikmatan nggak perlu di hotel. Palupuh coy. Di Palupuh ada tumbila. Tumbila itu jenis binatang yang berasal dari India. Dia punya saudara tumbiho. Tumbila. Eta CS santri. Corona akrab jeung santri. Maka eueuh santri nu sieun corona eueuh. Sebab memang ada kepentingan bisnis, jual obat, kepentingan politik dan lain sebagainya. Maka virus nama letik berita nanu gede. Hei, corona, santri mas santri. Masker tilok kami. Dahar barang baik beri ngobrol. Sang marah rental deh pak. Yang masalah. Lu disebut babaturan dicomot kurang. Boy asin dia ngelewan. Mualaya bisa pasti mualaya indah bukan sekedar zahir tapi sampai ke surga bakal indah. Rasul mengatakan Riyadul Jannah taman surga, Riyadul Jannah taman surga. Mana taman surga? Pengajian. Maka dikobong kawan sedih senang be sebab taman surga. Bebek bersahabat. Tas ngaliwat nampan di balangkeun. Bebek jeung kotok naik. Cerot-cerot ngisi. Geus ngaliwat deui diilikan mana dak nampan ditarik aya tiktokan. Teh pitik jeung teh kotok. Siram teh kotokna liwat ka dinya deui. Hei Anda orang medis, jangan dulu komen. Anda baru penelitian, santri sudah sampai keyakinan. Itu santri banyak kuman ge paeh liwat panas. Betul. Hidup santri. Hidup santri. Hidup santri. Allahu Akbar. Mualnya mulu dan mendenang santri. Matak boga parawan geura siaran minantu santri.
aju ka santri di ulah wakam mikiran pamajikan ngaji beulah. Eta cenah ka haji aya ieu nu diincer yo. Bahkan serius abdi teh rek jenjang pernikahan. Terus masalahna beda keyakinan. Pan beda keyakinan, abdi yakin daek itu yakin mung. Tenang. Mintalah kepada pemilik hati yaitu Allah. Mintalah kepada sang pemilik segala-galanya yaitu Allah. Il qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa inna asyara wa ita wa salasaka asyara rajula. Atuh ngaji ambil kene semua sanpelet. Awewe mah lembut nyabu bo awewe mah bager hade lembut mantap pula di kasaran laras tuh bu namun salah digalak nyeri hati tuh nyeri nu masak nu nyusu digalakan ulah pemuda untuk menaklukkan hati seorang wanita hanya dibutuhkan dua kunci. Pertama kunci Fortuner dan kunci Pajero. Mau wiri datang ke botak muasana ibadah ke Allah minta pendamping udah ibadah ke Allah segala-galanya bakal tentram. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya nyuwun diapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.